tangkalna di zaman SD, SMP, tempat pangulinan. Ayeuna kakara 2 kali mincak ka ieu patempatan. Kebon karet nahon ieu aya di wewengkon Kareumi, Desa Marga Laksana, Sumedang Selatan. Nah, tangkal karetna baradag balolong aya 1, 2, SD mah leukeun sok naik ka luhur bisa di tengah-tengah tangkal. Bubulayunan di nu areuna 1, 2 eta baradag 3 mah teu pati teuing badag. Siga baheula tahun 96 di kantor desana Desa Marga Laksana. Kepala desana Kang Andre. Kita lapang bola ketamana baheula mah kebon jeruk. Di luhurna ya cekam barang nyabon. Turun ka ditu ka Bakuni, itu ke Margapala, Panceuy, Cilipung, Cikopo, Cikondang. Ieu ka dieu Ciuling Tongo, Bakuni, luar Pasanggrahan. Kurang ngaso heula di daerah karet. Panas dangkal sapotona investing. Mantap. Kemudian turun di Jelekong Mikre 2,5 jam nepi ka Kareumi. Ayeuna tinggal turun ka Lebakuni makan lilana sigana sajaman deui. Target jam 4. Nikmat.
Assalamualaikum.